Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mangdongengkeun deui wae mitra, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun ka mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineung kana carita-carita Sunda. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat parantos dugi ka Mang Seno diuk dina kursi nu aya dina teras, sedengkeun Sari ngulibed ka pipir rek ngabejaan Karmin yen aya bapana. Tas maya mah teu wani ngabejaan, da keur ti berasare beurang. Kang Karmin, aya tamu, cek Sari bari nyeh seuri. Da manehna mah bungah kadatangan ku Mang Seno teh, tapi Karmin mah sabalikna reuas ngadenge aya tamu teh. Katara beungeutna sepa. Tamu di mana Sari? Duh kada pameget tos sepuh. Naroskeun akang mangawe tepangan nuju kantosan di teras payun. Abdi bade ngabantuin cai enteh. Hate Karmin gagebegan. Da rumasa boga dosa. Teu ayem kana pikir. Lir ibarat usik saliring dumadi. Nempo tentara hariwang. Nempo polisi kareungking. Papanggih jeung menak lumenyap. Kabeh disangka ngukuntit dirina. Kitu deui Karmin. Nu rumasa boga dosa teu oleh ditutur-tutur ku rasa bingung. Hariwang loba kasieun. Tapi najan bari jeung kitu ge da panasaran. Kawayong katepas rek nepungan semaha dea. Baranggok nyaan meninggal lenyap. Sabab nu datang teh taya deui iwati bapana. Geuning ka dieu? Karmin kasima ngajandeng di lawang. Karmin. Dewek teu tegeunah sare euy. Urang peuting taya di nu dipikiran. Iwati maneh sorangan. Kunaon atuh maneh teh Karmin? Mun itu beja teu carita. Nah poho deui kakolot. Mang Seno ujug-ujug nyarita kitu ngamudalkeun parasaan hatena. Ampura Pak, nyata kuring rumasa salah. Suku Karmin karasa lungse gek diuk satengah mebeutkeun maneh beungeutna sepa. Kamana wae Sri? Di kantor keneh Pak. Asmaya nuju kulem Pak. Jadi baretah kieu di imah yeuh tetela maju yeuh. Mang Seno alak ilik nitenan imah Basri anu ayeuna. Nu tetela loba pisan parobahanana. Ari Karmin ngeluk tungkul jiga buek menang mabuk. Can ditanya ngeunaan dirina tapi geus seungah. Hoream ngajawab sabab rumasa salah. Sabot kitu jol Sari mawa cai jeung kueh sakeler. Sore kahareupeun Mang Seno. Sari teu buru-buru ka tukang deui tapi milu ngariung dirinya. Lantaran geus eta tadi hayang wakca balaka ka Mang Seno.
rek ngebrehkeun kaayaan dirina kiwari. Atuh puguh Karmin mah beuki tagiwur. Sabab geus kasawang, Sari teh bakal bebeja ka bapa. Mangga ngaleut heula, Pak. Hatur lumayan. No nyai ditampi atuh ya. Nya bapa teh hanaang ieu teh. Paseno tetalang ke disuguhan langsung ditarimakeun. Ibu damang, Pak. Barakah teu kirang sawios-wios nyai. Nuhun atuh Ari Daramang mah. Abdi ge ngiring bingah. Hae punten we abdi teh sanes kirang sono nanging mengpeung juragan pamageta acan sumping. Abdi bade nguningakeun. Tek Sari malapah gedang. Hari letah geus ara teu hayang geura pok bebeja yen manehna rek kawin jeung Karmin da geus patali janji. Nah, aya naon nyai? Mang Seno panasaran ari Karmin menira rempodan. Kalabatan rek ngadenge gelap saleser. Abdi tos badanten sareng Kang Karmin. Sakadap deui bade wangsul ka Sumedang. Maksadna taya sanes. Bade ngadeus ka bapa kali ka ibu. Sejang nguningakeun yen abdi sareng Kang Karmin. Tos patali janji bade ngahiji. Hoyong resmi laki rabi. Tah kitu Bapak. Karmin hampir ngalengak ngadenge kitu teh. Sabab eta pisan nu dibikasieun teh. Mangkaning manehna geus bebeja ka bapana. Yen manehna teh keur aya di pendidikan tentara. Tapi teu bisa magar kumaha. Sabab ayeuna mah geus kitu jadina. Rusiahna diguar ku Sari. Ari Mang Seno olohok sabab beja anu katarima teh papalimpang jeung nu diarep-arep jauh pisan jeung taksiran. Nah, bener eta teh Karmin. Bener Pak, nya teu naon-naon ari geus puguh kitu mah. Bapa moal ngahalangan da teh kitu ge. Bapa teh geus nyaho, Nyi Sari teh memang nyusul ka maneh, tapi kumaha ngeunaan pagawean. Nah geus anggeus pendidikan teh, kiraha dilantik jadi prajurit, di mana ditugaskeunana. Karmin ngahulang deui jajantungna ratug, hatena deg-degan. Malah diuk ge asa teu napak sieun ku kolot bisi dinaha-naha. Sedangkeun Sari jadi olohok. Naha Mang Seno bet nanya kitu. Buru-buru jawab. Nah kumaha pagawean teh hasil? Acan Pak. Nah make acan. Teu lulus deui, kudu daftar deui. Kumaha ieu teh? Asa pabeuli teuing. Asa teu kahar tibet bolak-balik kana pendaftaran. Lain geus lulus. Lain geus pendidikan. Aneh teuing kumaha ieu teh. Rumaos lepat Pak, abdi kajongjonan. Masya Allah. Nah bet jadi kieu. Teu sangka. Kabeh jempe. Komo Karmin mah mending ngeluk jiga bueuk meunang mabuk. Awakna asa leutik jeung pinuh ku kasieun. Jaba era ku Sari. Nu harita ngahuleng pinuh ku pertanyaan. Sabot kitu reket panto kamar kadenge muka jiga nama Asmaya nyaring. Kagaruahkeun kudu nyarita. Ceulik Karmin beuki panas kadenge panto muka deh beuki sieun. Bujurna rarempodan. Sieun ku Asmaya anu tangtu bakal ngagereneng ka manehna. Wajol kata pas langsung nanya ka Mang Seno. Bagaya teuing geuning aya akang. Salongkrong munjungan. Nya Nyai puguh hampir nyasa bakang teh. Poho deui jalan ka mana ari Jang Basri meni asa jarembling. Nu mawi teu acan sumping Kang Basri mah. Engke we biasa jam 3. Bari gek Asmaya diuk. Bareng jeung kitu Sari ngoleset turun leos ka dapur. Malah Karmin ge nuturkeun mung padeuleu beungeut jeung Asmaya. Tapi dijewang ku bapana. Cicing heula Karmin, bapa teh sono ya ngobrol. Atuh Karmin teh kapaksa diuk deui. Parasaan begitu puguh asa dijagrageun ka pangadilan. Asa disanghareupan ku hakim.
Nya atuh Min cicing heulaanan-keun we piraku teu sono ka bapa apan ayeuna mah geus heubeul tala balik mani betah ayeuna mah da aya sobatnya Cek Asmaya seuri leutik ngareret ka Karmin anu beuki tagiweur hatena. Saha sobatna teh Nyai? Mang Seno api-api teu nyaho. eta nu bieu ngolesed turun layeut naker barudak teh. Asmaya dari yang ngomongna atuh jadi nambahan keyakinan kan hate Mang Seno. Ya nuhun we atuh ari kitu mah paingan bieu nyarita. Nah nyarios naon barudak teh Akang? Nya geus sarayang kawin cenah. Malah mah isuk page teh oge rek kalemur. Rek ngabejaan ka Akang jeung euceuna. Hadayeuna we Akang buru-buru ka dieu. Pan jadi nyaho. Syukur we aya nu ngajejeuhkeun. Wek barudak teh jununkeun. Pepeudieun Akang mah teu bisa ngurus. Da nyaeta balaweng wae ku Akang mah Karmin teh. Sugan we ari Kujang Basri mah sieuneun meureun jeung eraeun. Mang Seno jiga nu seren sumeren. Percayakeun ka Basri jeung Asmaya. Atuh puguh hate Karmin beuki peot. Da sugan teh moal kitu jadina. Malah cegeran teh satena cilaka ieu mah. Ieu kesebut cilaka 12 teh. Cegeran teh sate Karmin bari ngeluh kituna teh. Ih kutan teh geus nyarita kitu nya Akang. Nah ada ka abdi macan bebeja naon-naon. Ditanya ge tara daraekeun ngajawab. Eraeun keneh meureun tapi nya syukur we atuh ari geus baroga niat kitu mah engke urang bejakeun ka Kang Basri da moal burung nyaluyuan tapi kumaha urusan pagawean atuhnya pan rek teken tentara ulah waka kawin rek teken tentara mah beug hate Karmin beuki berat angen nyelek asa eungap kasusah jeung kasieun patumpang tinih meni teu puguh rarasaan. Nah kumaha budak teh Nyai? Mang Seno olohok. Nah make kumaha mun apa we bade daftar Karmin teh malih masa si payun dibukana deui teh tak kumaha kitu wayahna we ulah waka kawin ari nya mah hayang jadi tentara. Ya teh Akang mah jadi bingung ieu teh. Ti ditu kitu ti dieu kieu matak susah mikiranana. Ari si Karmin teh kumaha nu sabenerna? Nah geus lulus atawa acan? Ah teu acan dan ti payun mah gugur. Ai. Nah kumaha maneh teh Karmin? Rek nipu sia teh kakolot. Anger wae sia lalampahan teh. Mani teu aya euih-euihna. Mang Seno kakerot nahan amarah. Nafsu ngadenge katerangan kitu ti Asmaya teh. Atuh puguh Asmaya oge heraneun. Asa bingung bibi mah Min kumaha atuh ieu teh nu sanyana nah bet aya kajadian kieu. Rumaos abdi nu lepat Bi kabun bapa teh pawartosna mah tos lulus moal mah nyangemkeun tos pendidikan tah kitu Bi. Karmin kapaksa wakca balaka da ngabohong ge geus moal bisa. Astagfirullahalazim. Nah kunaon maneh teh atuh Karmin bet nyerakeun ka bibi nanaonan make kikituan. Asmaya katara geuneuk beungeutna asa diheureuykeun ku Karmin jeung era ku bapana sadaya-daya nampi lepat Bi. Aduh bisa kumaha teuing harenegna paman maneh atuh mamagahan unggal waktu teh teu aya hasilna ari kitu mah. Hampura Akang teh Nyai jadi musingkeun ka kulawarga Nyai. Da kitu geuning si Karmin mah adat-adatan teh taya robahna satadina mah sugan we ari Kujang Basri mah sieuneun da di lemur mah kakolot teh musingkeun hungkul. Mohon tapi kumaha atuh da geuning kitu kajadianana teu sangka sugan teh moal kitu jadina. Dupi perkawis Nyi Sari kumaha eta teh Nyai? Mang Seno panasaran hayang leuwih nyaho kana urusan Sari nu geus aya hubungan jeung Karmin. Kieu eta teh Kang
Abdi di dieu ngahaja milari pembantu. Lantaran pagawean teu kacabaku sorangan. Kapungkur mah bisa keneh ku abdi digarap, tapi ayeuna mah da seueur kagiatan di kantor. Sok ngiring ka bapana barudak utami namun aya upacara anu akhirna pagawean di imah teh kateler-teler. Atuh ku Karmin henteu kacaba kabeh jabat kitu teh mineng teuing balik ka ayeuna sabada aya sari pagawean teh beres abdi teu ripuh teuing ngan anehna ari geus aya sari mah Karmin ge tara udar ider jauh malah makalamur ge tara tah kitu. Oh gitu. Eta aku mah mimitina bet barudak hayang buru-buru kawin. Nah nyai teu terang riwayatna. Henteu terang ayeuna we teh akang. Kumaha atuh kinten-kintenna naha jalankeun atawa ulah. Ih, gumantung kana kahayang Karmin, Kang. Mun hayang lulus jadi tentara sarta hayang boga pagawean anu merenah, nya wayahna ulah waka kawin. Tapi lamun keukeuh rek kawin mah abdi teu tanggung jawab. Kumaha lamun geus kitu sia Karmin? Rek milih mana sia? Bang Seno Amakeun pisan ka Karmin anu teu weleh ngajengkelkeun. Karmin teu nemalan bingung nu taya hinggana lantaran inget ka Sari nu nyata-nyata geus ngandung 2 bulan leuwih. nya pek pikiran ayeuna mah Min meungpeung can aya Mang Basri yeuh. Lamun hareupeun emang maneh mah moal jongjon mikirna oge moal. Cik pilih sing bener. Nah mana nu rek dituna? Mana nu rek di cokot? Nah kawin atawa daftar tentara? Ngan lamun keukeuh rek kawin daftar tong tulus. Ampun Bi, abdi teu tiasa ngawaler ayeuna. Ih naha? Bet kawas anu teu boga pamadegan. Kada badanten sareng Sari margi Karmin teu kebat nyaritana. Sira ka dieu atuh sarina urang sakalian badami. Karmin teu talangke buru-buru nyalukan Sari nu memang teu jauh ti tepas. Da tita tadi oge ngadedengekeun bari nyumput. Sedengkeun Mang Seno jeung Asmaya pating rarahuh bangun seunggah hoream mikiran lalampahan Karmin. Tekun silila Karmin jeung Sari geus ngadep ka Asmaya. Kieu Sari, kuring teh kakara ngadenge bieu yen maneh aya niat rek ngahiji laki rabi jeung Karmin. Geus paheut pasini arek ngahiji. Malah mah geus nangtukeun yen isuk pageto bakal mulang ngadon kawin. Cik kuring bere katerangan anu jelas. Nah nya eta teh ceuk Asmaya bari neuteup ka Sari anu tetep ayem jigana teh. Telepat juragan, laras pisan kitu maksad teh. Nah teu bisa diengkekeun sabab Karmin marek daftar tentara heula. Nu tangtuna ge can diidinan kawin. Lamun can ningang kana mangsana. Sabab aya palaturan anu khusus anu teu bisa dirempak kitu wae. Kang abdi mah bade daftar bade kumaha oge nyangakeun. Nanging abdi tetep bade nyuhunkeun ditikahkeun heula sareng Kang Karmin. Moal tiasa diengke-engke. Ih, nah dikira babari kawin teh. Yeuh, kudu badami sarerea atuh. Da lain sapoeun kawin mah lain saumur-umureun. Teu bisa kitu Sari, teu bisa. Kudu bener heula aturanana mun Karmin buru-buru kawin bari jeung can boga pagawean kumaha marabanana. Nanging Sari ngareret ka Karmin. Teu direret beuki pias da jantungna mani ratug. Daun ceuli katara euceuy. Naon alasanana Nyai? Make ngucap kitu. Mang Seno
milu panasaran. Hayang nyaho urusanana. Abdi teh tos 2 sasi teu karesebat. Naon artina? Mang Seno olohok. Abdi parantos kakandungan. Beledag asa ngadenge gelap tengah poe ereng-erengan. Asmaya reuwas Mang Seno olohok. Ari Karmin ngeluk tungkul bari cari nakdak. Era ku Asmaya jeung ku bapana. Masya Allah, geningan bet kitu nya Asmaya. Sadaya-daya tuang putra anu kedah tanggal waler atuh Akang. Asmaya tetanggung jawab. Malah maasa diwiwirang ku Karmin. Ieu kelepatan abdi saja tanggal waler. Sia teh kunaon atuh Karmin? Manitaya euy na lalambahan teh rek iraha diajarkanna bener teh atuh. Kawas anu teu diwarah bae ku kolot rek mapokan ku kokotor kana beungeut aing teh sia teh Karmin. Asa kacida-cida teuing sia mah. Astagfirullahaladzim. Mang Seno manika kerot nahan amarah. Mun kongang mah hayang ngrekeb ka anakna nu sakitu basangkalna. Kek sabar Kang, sabar. Keun bae da ieu mah geus kieu jadina. Mana kitu ge urang salaku kolotna kurang waspada dina leresan ieu. Abdi ge ngiring lepat. Margi Karmin aya di rompok abdi. Taku margi kitu ayeuna mah urang payunan we kanyataan ieu tetapi kedah ku manah anu tenang. Emutan anu tiis. Asmaya meper amarah Mang Seno. Sanggan eta kajadian teu aya buntutan nu leuwih goreng. Ari sabab kajadian eta geus katalanjuran, moal bisa dibalikan deui. Nyapek wae atur ku Nyai, Akang memasrahkeun we. Keun ke urang badami jeung bapa barudak ngarah leuwih beres badamina da ayeuna mah pincang teu puguh mutuskeunana. Jep jarempe sarerea jiga nu beak picaritaeun. Padahal mah boh Asmaya boh Mang Seno oge piomongeun mah teu beak-beak sageung. Mang Seno gergeteun hayang nyarekan anak. Ari Asmaya karetek bibir hayang mamagahan sari. Sangkan bisa ngajaga diri tapi kiwari geus taya hartina. Sabab nu dipikasieun geus kajadian, nu dipika hariwang teh geus kasorang Kevin. Tah nu dipika hariwang teh Kevin eta tah. Sedengkeun Karmin jeung Sari, harita teh taya bedana jeung sakitan. Anu nungguan putusan harek dibeureum atawa dihideung. Duanana can bisa nangtukeun. Sabab sidik aya pasalingsingan paham. Nu pika salempangeun, mupang salempangna Sari. Sabab manehna aya dina tahapan anu panghanapna. Bisa kaciwit tapi moal bisa nyiwit. Sajroning kitu Asmaya mah teu weleh mikiran ka sang tukangna. Nah naon sababna? Pangna aya kajadian kitu lantaran lamun seug nilik kana kaayaan sapopoe mah Karmin jeung Sari teh teu raket-raket teuing. Da ukur wawuh nu sawajarna. Tapi nabet aya kajadian kitu. Akhirna Asmaya nekad. Rek nalek deui ka Karmin meungpeung can aya Basri. Nu tangtu mun geus aya mah kararago. Min, Ibi rek nanya ka hidep tina urusan ieu nya. Wayahna kudu dijawab nu sajujurna. Sangkan teu susah mikiranana. Mangabi Ari Karmin geus lila wawuh jeung Sari teh. kentenan lami mah. Naon sababna pangna tapi ka aya kajadian kieu. Nah Karmin teh tara ngadenge kana omongan paman. Nah teu nurut kana papatah bibi. Palebah dieu abdi rumaos anu lepat. Sadaya-daya bi nyangakeun. Nasi telah menjadi bubur ieu mah. Hiji-hijina cara urang kudu tanggung jawab. Lamun henteu nu era teh lain Karmin wungkul lain. Tapi kulawarga Kang Seno jeung kulawarga Ibi anu langsung kacicingan ku Karmin. Leres bi ku abdi oge kahartos pisan abdi saja tanggal waler.
Nyaheg ari kitu mah atuh. Bibi boga dasar keur ngajukeun usul ka Mang Basri engke. Tak ayeuna rek nanya ka Sari. Asmaya ngareret ka Sari. Nu tita tadi tenget pisan ngabandungan. Sari, ari hidup boga ajen diri. Gaduh juragan. Ulah make kecap juragan kumaha we pantesna. Mangga ibu. Tah kitu lamunnya hidup boga ajen diri. Tapi naha bet babari teuing masarahkeun kahormatan. Cingan, naon menjadi dasarna? Naha dipaksa, naha bogoh pisan atawa kumaha? Sok jelaskeun di dieu ulah asa-asa meungpeung eueuh sasaha. Nu aya di dieu anggap kula warga Sari. Hatur nuhun ibu. Abdi teh regreg deui. Ari nguping kitu mah. Nanging sateu acan hapunten anu kasuhun. Abdi rumaos lepat di Hampura. Keun bae da geus kajadian. Soalna mah kajadian ieu lain karugian keur kuring. Tapi karugian keur hidup sorangan. Sing saha anu berbuat eta anu kudu narima akibatna. Sing sadar we dina nampa anu geus kaliwat mada memang geus kasorang. Moal bisa dibalikan deui. Ciduh onaman ieu bisa diretak deui lamun teu geuleuh mah. Tapi kajadian kitu mah lapur. Najan kadung sagede gunung ge moal bisa dibalikan deui moal. Tak ayeuna pek geurawaca. Kumaha eta teh dasarna? Kieu riwayat abdi teh ibu. Barabat Sari mada riwayat hirupna. Ti mimiti tepung jeung Karmin anu munggaran ditatab tapi ka mangsa harita. Atuh puguh Asmaya teh mani olohok kataji jeung ngarasa heran kula lampahan Karmin jeung Sari. Sing horeng keur ngalalakon. Kitu nu salaras nama ibu. Cek Sari mungkas omonganana. Ku tanteh kitu. Nah bener eta teh Kang. Asmaya jiga nu cangcaya manehna nanya ka Mang Seno. Telepat Nyai. Memang gitu lalakon barudak teh. Satadina mah pangna si Karmin dititah ka kota teh. Nyeta cing teh ngarah bisa neangan pijalaneun hirup. Ulah pajejet jeung kajadian anu teu pararuguh. Tapi kanyataan beda jeung cita-cita kahayang teu akur jeung takdir. Nya kaharti atuh lamun kitu mah. Ngan eta we asa bet kabeneran bisa tepung di imah bibi. Nya puguh we jongjon meureun nya. Aya-aya wae lalampahan teh. Tak ayeuna geus beunang da dasarna bibi rek nanya ka Karmin. Nah rek kumaha lamun geus kieu? Asmaya nalek deui ka Karmin. Abdi isin tos ka Palangbelang. Rupana tekan tentara mah bade dibatalkeun wae bi. Nya ari geus teteg pamikiran mah teu naon-naon. Tapi kudu dipikirkeun deui kolot hidep. Geus beak sabaraha biaya keur hidep. Cik pikiran sing lantip. Nah rek tega nyiksa kakolot ku cara kitu. Ampun bi. Teu tega. Ninging abdi rumaos lepat. Eta mah masalahkeun we ka Akang atuh Kang. Abdi mah lepas tangan. Asmaya seren sumeren. Mung katempuhan buntut mau. Kan bae Nyai da geus kieu jadina. Pikeun Akang mah geus teu aneh da memang geus nyaho kana adat jeung lalampahan si Karmin. Nu memang matak jengkel wae ti bade teu oge. Masyaallah. Karmin ngeluk dikitukeun teh. Rumasa memang beleweng. Teu beunang diurus ku kolot. Ari Sari inget kana beja nu kungsi katarima ti Mirja. Yen Karmin teh pamuda baragajul, bangor jeung lenger. Hatena ngalenyap, loba kapaur. Tapi ayeuna mah geus aya ditungtung putusan. Eueuh waktu keur milih jeung mikir. Tepung jeung Karmin ditebus ku katunggaraan nu lain saeutik.
mustahil lamun kudu dilesotkeun deui teh. Sabot kitu. Reg aya mobil eureun hareupeun imah. Jrut tutumpakna turun sing horeng Basri geus balik ti kantor. Lantaran harita teh geus beurang pukul 3 kurang saeutik. Bus Basri ka jero. Rada kaget nempo nu ngariung teh. Lantaran lengkep aya sarerea. Malah mah aya saya mah. Gering aya Kang, bagi Kang. Solongkrong ngajak sasalaman. Mojang, ngahaja puguh. Temal Mang Seno. Oh, nuhun atuh. Puguh geus lila bi teh hayang tepung ieu rek kalemur teh. Teu ari ku ripuh jeung ripuh we Kang. Taraya waktu lowong. Teh nya Kang nya. Rek disalin heula ieu. Mangga jang, mangga. Ah, salse we. Basri ka kamar rek disalin. Harita sedijingjing ku Asmaya nuturkeun ka kamar. Nu satuluyna nyayagikeun sangu bisi Basri geus lapar. Tapi Basri can waka dahar hayang ngariung jeung Mang Seno cenah. Atuh terus ngariung ditepas gek diuk kalayan tenang. Memeh naon-naon ngabijilkeun rokok 2 bungkus. Saur ka Mang Seno sabungkus ditambah ku kayu apian. Ari Karmin nempo Basri datang teh beukita giwur hatena. Diuk ke asa teu napak ti pikiran kumalayang kanu lain-lain. Geus seungah ti samemehna datang tuh. Basri teh bakal ngamek ka manehna. Geus lila Kang. Parahan tos jang giten-giten sajam. Kumaha di lemur dalamang. Barakah hari lahir mah. Kirang sawios-wios jang. Nanging batin mah keur geuring. Lantaran bulan malen mikiran jadi anak. Bet pelengkuraleng. Teu aya surat-suratna acan. Estu lebeng teu beja teu carita. Akang teh malang bisi nu jadi anak pinanggih lara atawana bisi gugur di medan perang. Da bejana geus diangkat geus lulus. Ceuk Mang Seno ngebrehkeun kasusah hatena. Nya puguh Basri teh ngahuleng. Can ngarti kana tujuan omongan semahan. Nah ka mana loyogna? Nu dimaksud gugur teh manehna atawa nu lian? Ge kumaha ieu teh Kang? Mohon si Karmin jang. Eta teh bebejana kalemur mah geus pendidikan, geus lulus, tereh diangkat cenah. Kari-kari leuwih ti 5 bulan teh beja teu carita. Aduh melang akang teh terus disusul ka dieu. Ari pek teh matak nyentuh kana jantung, matak nyeri kana hati. Adi ras kula lampahan jadi anak. Oh gitu. Nah ngomong naon ka bapa maneh, Min? Basri ngarti. Terus ngareret ka Karmin anu keur ngeluk tunggul. Sadaya-daya nyanggakeun rumaos lepat, Mang. Nya. Lepat teh lepat naon. Bebeja kumaha ka bapa maneh? Nyangem tos pendidikan gitu Mang. Naon maksudna? Rek ngabibirang Mang. Sanes. Rek naon atuh? Meres ka kolot. Leres meres sanes. Karmin tagiur. Benang kasalok ku Basri. Memang sasat meres manehna teh. Mentaan duit jeung beas. Tisangga. Eta di papatahan unggal peuting teh taya tapakna tuh. Nah dibake naon duitna? Jeung deui ka mana duit nu bareto pangheulana? Apaan emang macan buksi make? Karmin teu nemalan. Beungeutna sepak kuram kirim teu puguh rasa. Sarerea jembe ari Basri renghap ranyug jiga anu eungap. Jiga nama nahan amarah. Dari hate mah gregeteun. Hayang nyarekan lak-lak dasar.
asa diheureuikeun ku Karmin. Tapi dipikir deui, kurang hade mun nyarekan bebeakan teh matak ngaragerageun harkat darajat. Apunten ae Akang teh Jang. Kaujang kalah ngadiriweuh musingkeun. Beti pasaran budak balawang nu akhirna ngariweuhkeun ka sarea. Nyeta musingkeun sageungnya euy. Kang, abdi nu kudu dihapunten mah ieu. Sabab abdi nu katitipan teu hasil ngadidi Karmin. Rasanyana abdi teh lantaran ari di kantor. Mampu ngawarah jeung ngadidik anak buah nu lobana ratusan. Tapi ari di imah ngawarah sahulu teu aya tapakna. Basri haneueul pisan. Era ku Mang Seno. Nya kitu. Teu ngabibisani Jang. Da Akang derang sorangan. Si Karmin teh memang mantangul bandel jeung hatena ngabatu. Keun bae Jang. Ulah kagungan raos kitu urang tampi we ku kasadaran. Ada geus kieu jadina. Nu geus kajadian mah tos we. Ngan ayeuna kumaha atuh kedahna ieu. Mang Seno sadar. Hade goreng oge Karmin teh anakna, mana kitu ge manehna nu can hasil ngadidik anak. Maksud dagang teh kumaha gitu Kang? Sumun da geuning barudak teh kitu kanyataanana. Barabat atuh Mang Seno teh nyaritakeun naon-naon nu diobrolkeun tadi jeung Asmaya. Atuh puguh Basri teh beuki nyentug hatena reuwas bari jeung hanyelu. Da teu nyana bakal kitu memang tadina ge geus aya curiga. Da geus mitenan ti tadina yen sari nyurigakeun. Dumeh eta uo wae. Utah-utahan bae. Jeung sok katempo mak kana kadaharan anu hararaseum. Duh. Eta asaku numbuk-numbuk teuing pikiraneun teh. Kumaha lamun geus kieu ieu mah. Basri jiga nu eleh kalah nanya ka Asmaya. Nya putusan mah aya di Kang Basri. Abdi mangiringan bae Kang. Eta pamadegan Akang kumaha? Basri nanya deui ka Mang Seno. Kieu we Jang. Kanggo ngajaga hal anu teu dipiharep sareng kanggo ngajaga wibawa ujang sakola warga. Langgung saya barudak tikahkeun wae. Keun cita-cita Akang jeung Karmin mah korbankeun. Da moal bener. Najan diteruskeun oge. Tibatan bener makalah ka geuning kieu ya jadina. Ieu mah kudu disarekeun heula jigana. Moal bener teh disarekeun heula mah. Disarekeun, dibereskeun maksad teh. Banyak itu geuning Jang dipaksakeun oge. Ayeuna geus kapikir ku Akang lamun si Karmin anu talajak jeung sifat kitu jadi tentara. Jigana teh bakal namahan riweuh ka urangna. Sabab teu mustahil pangkat jeung bedil bakal namahan. Sabab teu mustahil pangkat jeung bedil teh bakal namahan takabur. Bakal namahan bedegong. Nu akibatna urang keneh anu era. Sabab keuna ku paribasa. Hana caraka data sawala anakna cilaka bapana ka babawa. Da ieu nu dipikirkeun ku Akang teh. Cager wahara mitra hanya ka kabujeng nengnong. Dinten enjing insyaallah kumang diteraskeun deui. Nuhun kana paratosanna, hapunten samudaya kalapatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.